Aduh, euy. Urang teh boga hutang ka batur. Bising ka imah neang nya. Ah, Aep ikut Pak Rusing ya. Nah, yang jailan ya si Aep butuh-butuhin duit si Aep. Si Aep yang tipu ah. Aduh, sugan ka imah urang nyumput ah. Euy. Bising neang ka imah. Pusing, boga duit. Ya bapak gawean aduh alah. Nah, harian si Aep ya. Gila kayak benang si Aep ya. Karena pusing soalnya ya. Kenangan setoran. Ayah. Aep, Yang lain yang anak kama ah. Ma di mana sih? Ma. Kak. Mun aya nu ka imah nya. Tadi nu ka imah ngomongna air teh aya nya mah ya. Nah air rek ulin lah mah amang ya. Memang ya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit mana? Oh, meangan itu lagi. Nah, ya. Mari, Aep ya. Iya. Pusing si Aep. Kita di mana ya? Iya, ah. Ha. Pak pisan euy. Bener euy rezeki mah. Lumayan euy, urang kebutuh duit teh aya euy. Duh gitu. Euy, mantap. Cepet ah. Kayak mah rezeki ya mah. Duh, aing nya. Kabeneran euy. Urang menang duit teh. Rezeki mah anu nyaho, mayar panci ah. Oh ya, kira. Bener yang duit asli euy. Bener duit mana euy? Mana duit ka mana itu duit teh? Patrodaan apa duit teh ieu? Menang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jailan euy aduh. Aduh. Mana keur butuh duit kan ya? Oh, aing ya. Naon siap? Aing mah. Geus panci mah tong bayaran. Yang wae ka imah dul. Oh, pengangguran ieu buset. Aduh lagi sampai panjang kieu jang lewat ieu. Mantap tuh. Ieu urang injemnya. Tuh urang bela duit manet nya duit. Anu ganti lain duit. Ulah 10.000. Murah. Kayak gampang nih kayak dibere lah. Ayo. Rasang pe aduh ngerian Aep ya. Nyawa tim asiu maneh dul. Urang aya butuh duit. Emang urang ngintip Ep. Di mana? Di mana ngobrol di mana? Ngintip di mana? Di mana teh yang nyaho we maneh mah. Geus yang mah. Batu pernah injemna kurang ya. Si Aep aya nya di mana ya? Mudah-mudahan we aya. Soalnya geus 5 bulan kita setor. Mudah-mudahan aya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyampe. Assalamualaikum. Salam. Bu, bentar. Aep na ya, Bu? Ayo ke ayah. Foto aya. Sauna bade kapayun, bade milarian cis. Nuhun tadi teh. Jadi kieu, Bu.
Terkait budi pisan. Mangga. Jadi kieu Bu. Jadi kieu Bu. Si Aep teh gaduh sambetan ka abdi teh. Ya udah disambetan. Mohon. Saurna teh bade milarian encis saurna teh. Atos 5 bulan Terus Ibu. masa sih, wah, Mohon. laminya. Mohon can setor-setor. Mohon. Abdi ka dieu teh aya wae. Mohon da angkat. Heeh. Yang cinta di angkat itu tuh nya. Iya iya. Kadu sambetan naon, Aa. Aduh, Babet. Wah, bicara istilah izin Bu. Panci atuh panci. Paci. Mohon. Deh, kayak saurkeun nya. Nya sok-sok Mohon kebarang sekon. Nuju milarian encis saurna teh. Oh. Mohon. Angkatan ke mana Ibu? Siap sana. Si Aepna angkatan ke Aepna mana? angkat. Nuju milarian encis saurna. Kemana ya? Yang disaurkeun. Ya, Abdi aya nu lagi panci itu. Mohon. Yang tuh satu punya hari kitu mah. Mohon. Abdi bade milarian sugan we pendak Mohon, jeung mohon, Aep nanya. Mangga, mangga. Nya punya. Mohon. Atur nuhun. Langsung. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta tikait. Mudah-mudahan we kapanggih si Aep di jalan ya lah. Mudah-mudahan sing pendak, sing kenging cis. Iya, Bu. Ya, Bu. Ning pakai motor ah. Ning leumpang we. Soalnya pakai motor kanyahoan ya. Mau benang di wae si Aep mah ya. Hah, si Aep. Dul. Tunggu, kurang dul. Angkat kan, udah. Madul. Kabur. Hah, si Aep. Lo lupa mana? Benar deh, aing sia. Urang Pak. Urang sia. Urang Pak. Buset. Enon sih Pak. Udang. Enon Pak. Si batur si Aep nya. Oh urang ngebatur nahung ku enon sih Si Pak. Aep boga sambetan ka urang. Aduh urang teu nyaho naon Pak. Aina di mana si Aepna? Teu nyaho Pak anu ka RT we embeh jelas mah. Ayo orang KRT ayo. Ayo aduh urang teu nyaho jelaskan naon sekalian. Pak. Ayo. Enon si Ayep. Sepi euy. Ayo untung oge labuk ya, lupa teh. Kumaha teh warga teh ayeuna teh ya. Alhamdulillah bah, keluarga sehat selalu. Yang penting mah asal sarehat keluarga teh bah. Kerjaman kari teh lah. Ayeuna mah. Nomor hiji nama kieu teh. Belah abah nginum heula nya. Nya moal bah. Lamun teu nginum heula teh ngomong teh asa kumaha Bah dah. teh selan bah. Seterong tuh. Ieu teh intina mah urang ka warga mah memang kudu ditata. Nya bah. Amun sababna sabab ieu teh. Di zaman kiwari mah loba ku kasusahanana warga Ya, teh. Bang. Tong baru ninggal duit ku 100 200. Nya bah. Ku 1000 perak ke hese. Itu teh. Nya bah. Mantak RT wayahna jeung payahna ka warga nugas keliling kieu ngadata lingkungan. Alhamdulillahnya bener terus bah. Heeh. Tah. Geus kadata kabeh. Alhamdulillah terus tas Oh. beres bah. Sabaraha cenah di dieu anu jompo. Ye no jompo mah geus aya minimal Geus kurang berarti. geus kurang pokokna mah nu jompo mah geus teratur lah, geus di nomor hijikeun geus Oh, aya. syukur, Yatim syukur. mah jompo jeung yatim mah geus beres. Syukur emang kudu kitu atuh tugas kepengurusan mah. Kudu bijak urang teh. Ditata kudu bijak nya. Arek kumaha ge geus tugas urang lah, kewajiban urang. Upaya urang kana kumaha ge urang kudu selalu menyeleksi. Ngontrol Nya bah terus bah. gitu. Wayahna eta teh teh. Bah, nanya ye. Oh, kumaha. Hari si Aep jeung si Adul kamarana bah. Semon teh eueuh di dieu biasana sok di dari ye bah. Puguh ieu teh geus lila, geus saminggu budak teh. Ngomong nama
teh keur usaha di mana ya teh kitu geus saminggu ya teh. Saminggu naon yang geus arek 2 bulan. 2 bulan ditanyakeun ka indung lagi. Kerenangan duit cenah kitu budak teh. Nah syukur aja ka teh kerenangan duit mah. Mudah-mudahan we yang rezekina. Assalamualaikum, Bang. Bang, Assalamualaikum. Kita apa lagi dia? Assalamualaikum. Pak RT. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Naon siga nu rewas kieu mana siga nu boga masalah. Di dia tong segala. Dia mumpung aja RT na. Di dia naon si sabarna mah teh nu tah kieu lompatan biasa tara sinarion. Geus tila tara ka dieu sekali amprok kieu siga nu boga masalah. Wih, uber ku. Ieu. Ubar-ubar ku naon ka bener ngomong teh. Katatag. Ini bener ngomong. Ini mula. Sok ini mula. Sing tenang ngomong teh. Nah naon ge lamun ku tenang mah urang teh bakal rapi. Ku naon sok ngomong. Gebrak heula. Sok ngomong. Oh iya. Pertanyaan Pak RT. Kebenaran Pak RT. AFT kan boga sangkutan. Tututkan panci. Aduh. Tah. Itu jadi dari setoran teh 6 bulan Pak RT. Hari mana kadar boga sembetan panci wae teu ka setoran 6 bulan. Aing ngalunta geus 2 bulan teu ka aba-aba aing maneh ka mana wae emang mani datang ku kolektor. Tak kayak urusan yang RT ya kan sila ka dieu we ka dieu mun jeleumana beunangna Si Adul benang baku eta ke bawah ku. Si Adul emang boga kesambetan kena mah si Adul Bari ni aib. Aing budak teh. Mana? Tuduhkeun ayeuna. Di mana? Jelmana? Paling Si Aib di mana? paling si RT mah aya di si Abah, Pak. Sok ayo ayeuna urang ka ditu langsung ayo. Tuh aing gara si Aep aing tinggal naon kamerot terot. Ayo. Assalamualaikum, Mah. Mah. Assalamualaikum, Mah. Salam. Aya naon deui? Pak RT aya mah. Ngomong aja RT ya. Aduh. Ya, gitu we banyak di saung we di saung. Saung. Aduh. Kita lepas dulu ya. Naon nih masalahna ya? Mah ya. Aduh kelak. Ayo gelapan. Ayo mangga. Aduh. Sok diklik anon. Penjelasan di dia pencerahan sambil penjelasan nih. Aduh. Kang. Salik Kang. Nya mangga. Keingan. Naon ieu? Aduh. Ini kieu, Bah. Teh. Oke, sok. Si Aep udah kita si bapak-bapak ieu. Aduh ka bawa yang geus ka Abah sakalian. Ambrok jeung RT. Yang geus kieu we, Dul. Ak nanya nya. Naon sih Kang masalahna Kang? Jadi kieu, dinya Pak RT. Oh, anak Pak RT. Pak RT. Aduh. Jadi kieu Pak RT. Nya. Si Aep teh ya disambetan ka abdi teh. Oh, sambetan. Terus Nah, ku abdi di teh we ka imana? Teu aya wae. Teu aya wae. Terus nyarios ka ibuna. yang geus kieu we. Tadi kan aya si Aep, tadieu. Oh, aya. Kumaha aya Bah? Kumaha mun Iya. Aisyah mah aya. Waduh. Udah kasih ganu kasieunan ruas. Tadi ditanya ku Abah teh mana boga masalah naon? Boga sambetan, Bah. Sambetan naon? Geus kitu bulan. Tapi teh dipejakeun boga hutang sambetanna da Abah kurang ieu da budakna ngosan capek kalau panggil si Aepna ya. Aduh, dia bawa-bawa aduh. Jadi ame-ame. Nya justru kieu tadi teh, Bang. Sok. Tadi teh Bang pendak yang si Aep teh di ditu. Wong si ambrok. Wong si amprok. Heeh. Cu si Aep teh jeung si Adul. Ini si Adul. Kalah lompatan. Kasieun mun Pak teh kasieun. Mah, cigana mah Karena kasieun. boga masa meureunnan, mana boga dosa. Nya, eta dungu kata mah Mana si pasti. Aep Teu boga teh? sambetan. Ya. Aib Ieu wae aya. mah. Itu ke saepna sina ieu we. Sina ieu lah bawa. sieun ke urang tuhan saepna. Sok, Bah. Gara-gara pengen Aep ya. aing. Aduh, ingan boga warga teh kitu geuning teh. Masih Pak ya. Ep. Naon? Ye, ai maneh.
Di mana, Rep? Rep. Keur naon ayo maneh? Kudu tanggung jawab, Rep. Segala naonnya jelema mah kudu dihadapi tanggung jawab. Bulan, Bah. Kalau masalah genep bulan kitu ngerakeun dari maneh. Tanggung jawab atuh we boga masalah mah. Tuh anu lagi ka dia urang selesaikeun permasalahan lah. Ai maneh kumaha sih? Bah. Ye ulah kumaha Rep, maneh tanggung jawab keda anu pengurus ka kebenaran teh RT aya non. Abah di dieu aya si aduh rasana teu boga masalah ka bawa ku maneh tungtungna mah. Aduh, tah. Ieu ana Mbak, ieu mumpung aya RT penyelesaian anak ieu. Tah budakna geus aya, ngan abah rek nanya. Ieu hutang Saep teh atawa kredit motor, apa mobil, apa sepeda, apa naon kredit teh sebenarnya mah abah tadi kurang ngadenge sih sebenarnya mah. Si Aep terus nyarios can ke Abah. Iya tadi ngadenge cuman hare was-was gitu boga hutang sambetan genep bulan can kabayar Nya cenah emang nah, emang abah beres ge gitu. kaget dah saya genep bulan 2 bulan kan kakarak nolol ieu meunang kuli meunang sok mata boga hutang naon atuh coba abah mah nya RT ge nyahoon kena jelas gitu Pak Orang jelasin aja nya. oh Sok. Aep, Ya, Pak. sok. Aep gaduh sambetan naon? Panci. Tekira panci. Aisyah aep kadang hutang panci udah Nya teh panci anu ku Abah ku ari paskeun ka Abah teh ya. aduh Aduh katanya Cepat yang tahun mana teh. aduh anjir demi dosa ieu lah Juga teh ngeri karepa ngon kaprek oge ieu Nya. coba ke dia lapan sih bawa ke dia Nya mun teh siap. Tah iya, Bah. mana pancina Geus geuneuh ieu panci lagi Bulan di setoran. anu ka abah diberekeun Nya, Bah. anu pajar kenang meuli usaha Nya. ngirit gara-gara maneh ngirit panci akhirna kabawa Ngomong. Halo. Halo NGS Channel, jangan lupa ya nonton terus. di saung abah gaul dijamin senyum Jangan lupa subscribe. Subscriber. Share. Gara-gara panci